naon melinaon di pikiran nempo tatangga nu beuleun ditu mawa naon di pikiran sedangkeun lamun jelema geus loba teh pikiran ingat kana katerangan man kathur hammuhu saqama badanuhu saha jelema anu loba pikiran yakin eta jelema anu loba pikiran bakal gering awakna ketika nu hasud loba teh pikiran mikiran batur gering awakna ketika gering awakna otomatis moal boga daging ketika awakna eueuh dagingnya mun di deuketan jelema hasud mah awakna kuru kunaon cenah colok cileuk napa nu kuru hasud eta mah kuru ge lain hasud eta mah lain tah mah kuru ge eta mah kuru ge bawaan ti dealer ajal mah hasud mah beda kuruna ge mata jero celong beheung panjang longong tulang tonggong narong tong pangilesan la ilaha illallah muhammadur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu? Masih. Ikhlas kagiri misa? Ikhlas. Ridho bajuna base? Insya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka'anjumiz zahirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hudatil ummah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Punten babagi kopi geura atuh. Mata naon tadi skor heula ulang langsung dipanggil bagikeun kopi heula. Pas mulai ngaji babagi kopi. Kajenting kula ngomong popolotot ke moal didengekeun. Pastina mengandung nu babagi kopi beungeutna. Sesak Haji. Segera-gera esokkeun Kang esokkeun di dieu. Saya pilih kelas apa Haji? Karena gua kula ngomong ini. Zaman lagi rimis Pak. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna rajaba syahrullah
wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Wa qala fi haditsin ukhra kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamsa fatahlik. Wa kama qala fi produksi jamu sido muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan menjadi sehat dan kuat. Rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya Rabbal Alamin. Aywa kama qala ba'dul ulama'i fi kitab ta'limul muta'allim, ta'allam falaysa tarik sis. Sadaqallahul azim. Kang eho turunkeun Kang. Eho na turunkeun, tong pake eho ah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin para alimil ulama wa zu'ama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh terkemuka, bapak-bapak, ibu-ibu, para panitia, para sepah, para sepuh, bini sepuh, masyayikhil kiram wa asatidil kiram, bil khusus anu kuprimados dipihormat serta ditendak doana kapakarsa guru urang sadaya, sepuh urang sadaya, sepuh primados al mukarram wal mufaddal wal mubarak Kiai Haji Mukmin oge teu hilap anu kuprimados dipihormat kakersana kasepuhan urang sadaya al mukarram Kiai Sumki oge teu hilap kakersana kasepuhan urang sadaya al mukarram Kiai Jaya. Hapunten kasadayana para guru, para kiai anu parantos tiasa rurumpaheun hadirkan aimah pala, hadirkan ai panempatan, insyaallah pribados nyurung dunga. Bahkan saheulaanan ibu bapak ieu urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadaya mugi ku Allah Subhanahu wa taala sing diparanjangkeun yuswa anu barokah. Ditambah-tambah kesehatanana, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah ilmuna, tambah-tambah santrina, mugi ku Allah sing diparasihan turunan-turunan anu saleh terus tarolehah, yata turunan anu tiasa mampu neraskeun kana perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu lakum mata'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bikum wa bi ulumikum fid darin. Tehilap kanggo papayuh lembur raja desa, lurah, RT, RW, BPD, sami kupribados dipihormat serta ditendak doana. Bahkan urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang kabehan ku Allah sing dijantenkeun pamimpin anu tiasa amanah, pamimpin anu tiasa adil, pamimpin anu selalu nyaah ka masyarakatna, pamimpin anu daek ngajak kana jalan anu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala ka masyarakatna. Insyaallah di negara urang, kampung urang, desa urang lamun dipimpin ku nu model kos kitu, insyaallah di negara urang, kampung urang, desa urang bakal makmur dengan keadilan, adil dengan kemakmuran. Sesuai dengan konsep agama, negara urang, kampung urang bakal dijadikan ku Allah Subhanahu wa taala baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Istimewa kasadarek muratibul acara, pengatur waktu anu parantos masihan waktos kanggo pribados pikeun cumarios di nararaga acara jabrahan sekaligus penutupan pangaosan. Tapi penutupan pengajian di dieu lain ditutup salila-lilana,
ditutupnya sementara reknya harapan bulan puasa nu padahal hari ngaran ngaji mah nu ngaran ibadah justru bulan puasa lebih hebat deui lebih mantep deui bener dan kebiasaan orang lumrah di orang masuk ditutup sementara penutupan dana di dia al firaku abadan lakin al firaq nasya'usyuk perpisahan ayeuna lain perpisahan jeung salila-lilana cuman perpisahan ieu teh pikeun nambah rasa dendam rasa rindu urang kana ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala amin biasa nage mun ditutup ayeuna bulan puasa keneh karatas lebaran sapoe geus nanya ka ustad tad ngaji ira di taraman deui tah eta nimbulkeun tah dendam teh hayang ngaji teh rindu hayang amat iku kumpulan deui geus mulai we sakali dua kali atuh libur deui soranganana mah biasana eta kitu hapunten alhamdulillah ibu bapak dina ieu kesempatan urang sadaya sok sanajan bari jeung digirimisan insyaallah igirimis moga-moga sing ngajadikeun saksi amin ya Allah ya Rabbal moga-moga perkumpulan urang anu ayeuna bisa kumpulan nu caket nu tembih bisa babarengan bisa bermuwajahah bisa bersilaturahmi dina ieu panempatan mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya dina dinten ieu mugi Allah Subhanahu wa taala sing dijantenkeun hiji sababiyah hiji wasilah hiji cukang lantaran diturunkeun ana taufik sinaran magfirah hidayah inayah ke urang sadaya pikeun bekal ibadah serta ubudiyah ke Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal Ibu bapak kaum muslimin hadirat kaum muslimat al-a'izzah rahimakumullah. Pertama-tama sabada pribados panjatkeun tahiyatul islamiyah. Mangga urang sami-sami dina kasempatan anu mulia ieu urang muji kalayan tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu rehna dina ieu kasempatan urang muji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu kaluar tina hate anu bari bahkan kaluar tina pangjero-jerona hate. Sehingga ngabatatai mapai-mapai urat malipir-malipir mapai-mapai getih kaungkapkeun kalimah thayyibah anu bentukna kalimat alhamdulillah anu mana ibu bapak di kalimat alhamdulillah teh mangrupakeun kalimat sanaan Allah anu hartosna keur ngalem ka Allah keur muji ka Allah maka nalika kalimat alhamdulillah mun dibaca jeung diaos kurang sadaya tos yakin pasti bakal ngaburu-gudul istilah bahasa puji anu opat mana puji nu opat mun cek budak santri baik nu disebutkeun puji qadim alal qadim qadim alal hadis hadis alal hadis hadis alal qadim eta sadaya puji anu opat kacakup kamilik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mawi dina kalimat alhamdulillah ngandung harti tina puji urang sanggakeun ka Gusti Zat nu Maha Suci Rabbul Izzati wal Jalal puja urang sanggakeun ka hadirat Allah anu Maha Kawasa Azza wa Jalla puji anu ngajadikeun pangais ati puja anu ngajadikeun panghias rasa kapatri dina ati anu bening bersih kaluar dina hate caang narawangan estuh teu dinding kelir di sindang siloka mun sadayana ibu-ibu bapak-bapak melohok teu ngarti ngomong naon bahkan ibu bapak sakumna makhluk Allah satung kembing langit satangkara king jagat utek tongo walang taga rongrong gogodongan nu kumelip di alam langit anu ngampar di alam jagat ramundiksa ieu justru pantes mun urang sadaya dina haflah mubarakah ieu dina tempat anu mulia ieu yuk urang sami-sami muji kalayan tasyakur wungkul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala keur kasaha keur manusia manusia anu mana manusia anu daek syukur ka Gusti Allah emang manusia anu daek syukur ka Gusti Allah manusia anu kos kumaha di antawisna ibu bapak manusia anu daek syukur ka Gusti Allah teh nyaeta manusia anu bener-bener ngabogaan sifat rasa rumasa jadi joro-joina kaluarna tina hate sanubarina sehingga manehna bisa ngaplikasikeun bisa ngarealisasikeun bisa ngagerakeun kana seluruh anggota badana biasa ibadah kalayan ubudiyah ka Allah Subhanahu wa taala kangge mensyukur nikmat anu tos dipasikeun ku Allah ka urang sadaya nikmat nu mana anu diberikeun ku Allah ka urang sadaya nikmat anu kacandang imma nikmat anu kabandang nikmat anu karasa imma nikmat anu tacan karasa terutama mun cek bahasa tukang ngaji teh mah cek santri dulu disebutna nikmat ijad sareng nikmat imdan eta sadaya nikmat pamasihan ti Gusti
naon ijad teh hartina aya kumaha urang aya di alam dunia, aya di kampung leuwih Seeng. Yeuh ayeuna urang di kampung leuwih Seeng teh kadu agung desana, ieu teh semata-mata urang nikmati Gusti Allah anu disebutkeun nikmat ijad, nikmat aya. Naon sababna? Sabab urang mah kabehan sebagai makhluk Allah, sebagai dadamelan Allah, sebagai ciptaan Allah, urang mah ayana di leuwih Seeng ieu posisina al-wujudu ba'dal adam. Hartina ayatna urang mah santosna eueuh. Maksudna memeh urang aya di leuwih Seeng tadina asalna urang mah kabehan teh asalna mah eueuh heula. Leres teh? Leres? Memeh terang nu ngaran Mancak tadina asal urang eueuh heula. Memeh nyaho nu ngaran Gunung Sari kitu keneh. Memeh nyaho nu ngaran Serang Pandeglang tadina asal urang eueuh heula. Memeh terang nu ngaran Rangkas Bitung kitu keneh. Kadituna memeh urang terang nu ngaran Lampung, Jakarta, Bandung jeung sajabana. Jelas tadina asalna urang mah kabehan teh rek awewe rek lelaki asalna urang mah tadina eueuh heula. Ayeuna urang diayakeun ku Gusti Allah, diijadkeun ku Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, didorong ku nikmat wujud, nikmat bentuk anu sakieu bagus jeung gagahna. Naon sababna? Sabab teu aya deui makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala saalam jagat martapada ieu anu pangbagusna, panggagahna dina bentuk jeung dedegan iwal ti manusia. Manusia nalunjak sia isuk-isuk geus nia-nia mau balik mano astagfirullah lunjak urang di kula jauh-jauh di sia-sia haram jadah doang mano sa sia kolok menyenyer-nyenyer sia biasa aja kelas manusia sia lamun baraya kula ieu urang kangen nih ka leuwih Seeng baheula kula pernah ngeusi di leuwih Seeng awakeun can kieu can kuru tapi kula ningali Ki Jaya mah awakna kitu bae mana mah ngagedean henteu nguruan henteu sedeng mainan sedeng bae kula mah ngagedean 10 tahun ieu anak kula nu nomor katilu harita kertas acara di dieu pan lahiran ya ayeuna teh 10 tahun berarti 10 tahun kula kakarak mincak deui ka leuwih Seeng. Alhamdulillah dina poe ieu urang bisa kukumpulan bisa babarengan deui alhamdulillah berkat nikmat aya panjang umur bari sehat. Alhamdulillah jatuh sehat bangaringkuk di imah bener teh kembali deui manusia. Survei membuktikan for example nungaran jelema gagah nungaran jelema kasep nungaran jelema geulis bukti nyata kagagahan kapantesan jelema lain cek urang Pak Bu. Allah sang Khaliq, Allah sang pencipta parantos ngadauhkeun dina ayat Al-Qur'an anu mana Al-Qur'an merupakeun pedoman umat Islam sebagai kitab suci, bahkan bahasa lain disebutkeun Luqmanul Hakim. Ternyata dina Quran termaktub, tersurat dan tersirat yen manusia ieu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pangbagusna panggagahna dibandingkeun jeung makhluk-makhluk Allah anu lainna. Alhamdulillah. Bisi teu percaya ibu jeung bapak bahwa jelema sebagai makhluk Allah anu panggagahna. Sok teangan urang leuwih liang anu kira-kira menurut leuwih Seeng anu kira-kira menurut urang kurang bagus. Engke minggu hareup kumpulkeun. Geus kumpul angkut sakalian jalan-jalan refreshing memeh puasa bawa ke mana? Bawa ke kebun binatang. Geus di kebun binatang akur-akurkeun banding-bandingkeun jeung seluruh makhluk nu aya di kebun binatang, yakin urang leuwih Seeng di ditu pasti pangunggulna, percaya henteu? Kurang mantep di kebun binatang bawa ka Ragunan. Kan di Ragunan ge ribuan bahkan jutaan makhluk Allah bandingkeun akur-akurkeun urang leuwih Seeng di Ragunan. Insyaallah di Ragunan ge nomor wahid dibawa balik di Kalembur Seeng, Kalembur Cisnan leuwih Seeng atuh kitu deui. Nu sabenerna jelema mah rek awewe rek lalaki teu aya nu goreng. Kabeh ge bagus sebab bagusna pantesna jelema ku Allah geus dijelaskeun geus dieunas dina Al-Qur'an.
Sakumaha don Allah di ayat Al-Qur'an. Seketika ulah cicing bae Quran mah hewan saeutik di masora kula diperet jajal we ulah teuing kula muamar panggil ehona peret leutikeun mun dibantingkeun mikna atuh Quran mah hewan saeutik turunkeun deui kitu kan urang sarua dibayar. Ayo bari ngopi bae. Kiai mah keur ngobrol mah turunkeun heula Kang. Keur ngobrol mah ulah kali tambahan. Teruskan. Ngeunaheun teu? Ngeunaheun teu? Ibu hayang boga anak sorana ngeunaheun. Hayang boga anak sora ngeunaheun. Kula bae ge. Naon gede teuing. Kumaha nyusuna tuh nyusu kumaha atuh buktina ulah-ulah tena di panggung gawe susu kumaha nyusuna. Siap teruskan insya Allah anu ikhlas nu ridho. Bismillahirrahmanirrahim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakti teman-teman geus ngadamel kami cek Allah ngadamel ka saha al insana ka manusia anu mana manusia diciptakeun ku Allah fi ahsani taqwim anu pangbagusna panggagahna dina bentuk dinderegan. Berarti jelema mah sebagai makhluk Allah anu panggagahna pangbagusna dina bentukna jelas teu diragukeun deui. Tapi kunaon kiai sok aya tatangga urang lain hiji lain dua sok ngaranan sok ngomong ka jelema ngaranan goreng komo lamun keur kesel mah lamun keur ngamuk lamun keur teu mahkul mata kot molotot sungut kot ngereket curug meuni heurat bari jeung bentik bari ngomong ki dasar sia goreng patut nya goreng nya patut padahal jelema mah eueuh nu goreng tadi ge bener. Tapi kunaon sok diaranan eta jelema goreng patut kadang-kadang urang sorangan maaf sok ngomong kos kitu lamun keur kesel mah ka anak ka tatangga tah ngomong bener. Oh ibu bapak lamun sakirana urang nguping kalimat bahasa goreng anu kaluar tina sumut jelema berarti nandakeun eta jelema anu keur ngomong kos kitu hatena keur kotor. Hatena keur aya hamaan, hatena keur aya werengan, hatena keur aya panyakitan. Lain sawah bae nu aya hamaan Pak Bu, lain sawah bae nu aya hamaan, lain sawah bae nu aya werengan. Ternyata jelema ge rek awewe rek lalaki hatena aya hamaan, hatena aya werengan, hatena aya panyakitan. Hama sawah mah panyakit sawah, wereng sawah paling-paling kungkang teu kungkang, lembing teu lembing, ganjur teu ganjur, keong emas teu keong emas, berit teu berit, piit. Eta panyakit sawah.
Tapi penyakit anu biasa nempel dina hatena jelema rek awewe rek lalaki, maaf lain piit lain berit lain kungkang lain ganjur lain keong emas. Nah tuh biasana penyakit anu sok nempel dina hatena jelema mah penyakitna hasud, ujub, ria, takabur, iri, dengki, syirik, zalim, toma, ghibah, namimah, masih kene seueur penyakit-penyakit hate. Ketika manusia hatena aya hamaan, hatena aya werengan, hatena aya penyakitan, kosakon buhu bakal teas hatena. Ciri jelema anu teuas hate kos kumaha? Cirina jelema anu teuas hate moal narima kana papatah, moal ngagubris kana nasihat-nasihat anu bagus, moal ngadenge kana ajakan-ajakan mau'idatul hasanah, ulah-ulah teh nu nganasehatanana, nu ngajakanana ustad, kiai, ajengan, sanajan nu nganasehatanana, sanajan anu ngomonganana indungna bapana moal didenge masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, ujung-ujungna sungutna nyingsat jeung bibir-bibirna kalur. Loba tengom aing mararau pusing ngadengena ge rungsep moal narima naon sababna hatena kotor hatena aya hamaan hatena aya werengan lamun hatena keur bersih mah hatena keur normal langsung ngadenge. Begitu dipagahan teh langsung bahasana sam'an wa ta'atan, begitu ngadenge langsung diturut. Tapi lamun hatena keur kotor atuh moal didenge. Ngadenge mah ngadenge ngan teu dipraktekeun langsung ulang bae. Kajung-ujungna marah teu tarima. Kiai na pangajian ngajak bahasana kumaha cek manehana, cek jelema nu kotor hatena, cek jelema nu kotor hatena. Ah eta kiai nyinggung aing. Bener? Naon sababna hatena kotor. Geus aing mah moal ngaji kana ustad eta moal. Kunaon kitu? Fanatik ustad eta mah fanatik geus aing moal ngaji. Manyana pangajian ngomong-ngomongkeun bang emok. Aing emang nyokot, ustad nyokot. Tapi lain aing doang nyokot cinta tapi loba. Ieu mah meuli asa ka aing, meuli asa nusuk-nusuk mata tetengahna. Aing maka kita di penta jeung rajaban geus moal mere moal nyeri hate kana ustad eta. Tah hatena keur kotor. Puguh ustad mah macakeun doang, kiai mang jalurkeun wungkul supaya gugur kewajiban. Nu diomonganana nu ngadengena hatena keur kotor, nyingsat moal. Geus aing moal ngaji kana ustad eta moal. Ngomong jeung babaturan nunung ka di heula dia. Enan teh main. Geus aing moal ngaji nya. Kurang gitu, eta keur minggu kamari beuna pangajian eta ustad kok nyaritakeun Bang Emok ngomongna haram, riba, aing doang teh nyaho we nyaho aing ge ustad haram, nyaho ustad aing ge teh riba, ngan aing mah matak nyokot ge put. Teu butuh mah aing moal nyokot. Di aya nu nyokot Bang Emok aya? Beda ongkon lagi dina beungeutna gitu. Nyokot Bang Emok mah beda dina tarang mah kaciri. Duit emok dibelikan kana tiung, dipake tiungna ge moal bener nyorosot bae nyengsot. Tuh dihadekeun ku ari tuh. Geus lunas. Ya kula ngomong kos kieu lamun hatena kotor, nyengsot hatena. Marah, naon tak kiai ngomong-ngomong kos gitu. Ngagendut dia. Delekeun ku aing jadi begal ku aing di jalan. Cokot ku aing kardusna astagfirullahaladzim. Tantong hiji itu panitia kardusna dua. Abi bisa dipegang ku ibu-ibu ke balik ka imah mau dikapetir bawa naon. Kita dibere dua maya cadangan kan. Lamun hatena kotor kembali deui moal narima eta kana kos kitu nu matak sebutkeun emok kadang-kadang 10-an 15 20 bari darariuk nungguan gateumna teh eta. Bari araremok ge ujung-ujungna disumpah. Aku berjanji. Tuh anu seuring menyokot. Kadang-kadang maaf kadang-kadang lainan nyokot unggul ya ku nyokot salah kita nyaho acan eta nu jadi penyakit lebih gede deui salah kita nyaho geus katempuhan salah ki boga hutang bulanan kudu bayar nyokot menit eungeun 3 juta. Astagfirullah. Kajenteng ku ustad diomongan ku ustad dipagahan moal tarima ujung-ujungna ngahewaan ka ustad geus teh kula mah bari lewat ieu rek tarima tah teu bodo amat didedetkeun ku kula mah
Terus kan masalah salah kita nyaho acan dengekeun nyokor 3 juta moal cukup sabulan 2 bulan eta ngeureuy setoran ngeureuy bayaranana angsuranana bayaran tang teu gede sabulan 300.000 batur mah magrib salalat magrib nu gablek hutang kos kitu mah ka tatangga suk-suk saksra neangan injemen neangan pihutangeun kokong ka dieu heula kok aya naon teh ija benekeun pokona mah lamun ka Muhyiddin balik ke Jakarta engke dibayar arek mah kitu ngeclok duit 300 bohong ulah dibere teh kak euy dengekeun kula mangarujakeun ulah dibere nginjem boro-boro jeung mayar ka urang kitu ge hutang loba keneh kadang-kadang pelebak orang butuh we diinjem maksud anu nginjem teh ditagih marah leuwih kenceng urang manulungan ka manehanana manehanana kok ngabangsat-bangsat ka urang nyeri hate diomong bangsat kudu nginjem duit kudu sia tak kurang mah bangsat goblok Mas Paji kan. terus beda di lantaran lagi nyokot tembok mah kasalaki waduh dengan kajen teh ngaji rajin ka mana ngaji rajin ge dengekeun ieu tanpa sepengetahuan salaki maaf raka bagianana weh kenceng amat bodoh amat teruskan lu mantap ieu padahal tong diberian ieu ih karara kok kula ih mantap toh dipasang mati isuk panitia pelbakula diberean kararabat atau esokin memakai piring deh kan geus nanampan kudu nama ieu kula bangkuna handap teh gitu betengkula nolak ka dieu teruskan lamun hatena kotor hatena ihaban moal narima kadang-kadang ka kiai ge ngahewaan ka ustad bungaliwatan jahnak ka ustad bener tak? Padahal urang ngaji ka manehanana rek manfaat di mana teh ilmu jauh urang nyaho ilmu teh ti kiai ti guru bener jamual ujug-ujug bisa jamual ujug-ujug jadi ustad jamual ujug-ujug jadi kiai jamual ujug-ujug jadi ajengan melalui proses heula ngaji bener kisaha ti guru nu matak urang ka guru teh ulah sok mopohokeun ulah sok nyieun pegat sanad tina ilmu urang ka ilmuan urang nu matak loba jelema kuari ngaji mah puluhan tahun kitab mah menekuat gudangan kadang-kadang ka guru tah ieu sok jauh sok loba eta mutuskeun sanad tina keilmuan urang nu padahal cenah kiai jeung guru urang geus mapan aya makbarahna kan aya kuburanna jarahan ciri lamun urang hayang mutuskeun sanad ilmu iya aya naon introspeksi diri ka diri urang aya naon ge ilmu aing padahal aing ngaji sakitu lilana padahal aing sakit geuning aing teu manfaat ge ilmu geuning kadang-kadang awak geuning koski aya naon tah introspeksi aya naon kembali deui mun hate urang bersih hate urang keur normal insyaallah bakal narima kana papatah ngagubris kana nasihat-nasihat ajakan-ajakan anu bagus ti para alimil ulama ti guru-guru urang sadaya insyaallah ulah-ulah teh loba penyakit hate mah Pak Bu hiji benempel di jelema hese mana di antarana hasud naon ngaran hasud cek ulama ngaran hasud ta'rifna tamanna zawala nikmatal ghair ngaran hasud teh nyaeta jelema anu sok ngarep-ngarep nikmat ti batur leungit nu matak maaf jelema hasud mah moal resep nempo tatangga sukses jelema hasud mah moal resep nempo tatangga usahana lancar jelema hasud panas hatena nempo tatangga kajian imah gedong jelema hasud ngaheab hatena nempo tatangga ka beuli motor anyar jelema hasud mengkeret hatena nempo tatangga ka beuli kebon jeung ka beuli sawah jelema hasud nyingsat sumutna jeung biwir-biwirna nempo tatanggana make kongkorong sagede curug nu hasud mah moal resep nyingsot begag-begag betan masih
Nu batak jelema hasud mah bahasana ge semos. Naon semos? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Perumpamaan, perbandingan supaya cepet kaharti. Ngaran hasud tamsilna seperti kieu, batur anu meuli termos, manehna anu ngagolak. Batur nu kabeli mobil meh nu panas. Batur nu kabeli motor meh nu ngagulupuk. Pingsan dibawa ke rumah sakit. Pas tatanggana nu meuli mobil teh nong, cek nu gering teh buai gering gara-gara dia goblok. Bener teh nu hasud mah hatena loba pikiran. Nempo tatangga beulih dieu maju di pikiran, nempo tatangga beulih dieu meuli naon di pikiran, nempo tatangga nu beulih ditu mawa naon di pikiran. Sedengkeun lamun jelema geus loba teuing pikiran, ingat kana katerangan man katsur hammuhu saqama badanuhu, saha jelema anu loba pikiran, yakin eta jelema anu loba pikiran bakal gering awakna. Ketika nu hasud loba teuing pikiran, mikiran batur gering awakna. Ketika gering awakna, otomatis moal boga daging. Ketika awakna eueuh dagingna, mun di deuketan jelema hasud mah awakna kuru. Kunaon ceu colok cileuk napa nu kuru? Hasud. Eta mah kuru ge lain hasud, eta mah lain, eta mah kuru ge. Eta mah kuru ge bawaan ti dealer. Ai jelema hasud mah beda, kuruna ge mata jero celong, beheung panjang longong, tulang tonggong narong tong pangilesan. Mata lamun sieun cerek nyeuseuh pangilesan eueuh mesin cuci paeh. Aya nu hasud lewat eureunkeun. Teh ka dieu heula mampir sakedap. Aya naon jing? Buku abdi tos 2 dinten teu nyeuseuh. Mesin cuci paeh, ari pangilesan buku kamari salakik marah amuk-amukan. Pangilesan dibantingkeun ka mana beureun eta beulah. Mati pangilesan nginjem tonggong maksud mereka. Eta salua doang pangilesan. Bener. Nu batak jelema hasud nu loba pikiran kos kitu. Gas kembali deui. Jadi ku ayana urang acara perkumpulan silaturahmi sakalian rajaban ieu geus lah jabrahdon we geus. Nya rajaban nya roahan. Nya gedeung deui nyambut bulan suci Ramadan. Naon cenah ngaranna? Jabrahdon. Singkat banget. Atuh kuari mah men singkat-singkat bae jelema, atuh baheula ge geus aya. Ya seperti leuwih, seeng. Singkat, leuwih teh asalna mah leuweung awi. Mata kula sosor leuweung awi. Seeng man baheula mah bahasana dikiaskeun seeng teh cuman kieu kan, biasana oh berarti sok sanajan liangna awi, lemburna diriung ku awi, insyaallah barokah seeng ngebul. Gitu. Mata barokah urang dieu. Cirina atuh urang mana-mana ararasuk ka seeng. Mata gagah urang seeng mah nyieun masjid di seeng ngisi. Di seeng. Nyieun anake di jero seeng. Ieu urang seeng kabeh. Leuwih seeng teh leuwih teh leuweung awi. Itu baheula eta bahasa kata-kata kos kitu nah. Leuwih moja, leuwih seeng, leuwih liang, loba leuwih. Terus kan? Mudah-mudahan urang kabehan ku Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah perkumpulan yang dinten ayeuna para guru-guru urang kabehan urang doakeun moga-moga sing berkah ilmuna kabeh amin. Sing dipasihan kasehatan babari milik babari rezekina amin ya Allah ya Rabbal. Urang kabehan geus sarua moga-moga ku Allah ku berkahna wasilah silaturahmi dina dinten ayeuna moga-moga ku Allah urang kabehan sing dijauhkeun tina panyakit-panyakit hate amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan mementa urang ka Gusti Allah dina kesempatan ieu lain cuman sebatas panyakit hate wungkul anu dijauhkeun urang mementa ka Gusti Allah dina poe ieu moga-moga sing dijauhkeun sing disinglarkeun panyakit nu keur ayeuna ngalanda Indonesia anu keur viral di Indonesia, penyakit nu keur booming anu keur rame di Indonesia, penyakit naon ngaranna? Kolor. Tah eta penyakit kolorna. Gara-gara corona geus ka mana? Lesteg lah corona nya keur upamana aya atuh ngaran penyakit virus pasti aya tetep. Virus makhluk Allah. Urang ge makhluk Allah. Pentakeun kanu nyeun makhluk saha? Khaliq. Saha khaliq teh? Allah Subhanahu wa taala. Pan urang mah mementa teu eureun-eureun. Ulah-ulah teh nu tukang ngaji, nu tilok ngaji ge bisaeun doana. Mana doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tah buktina ieu. Gusti abdi di dunia teh hayang hasanah.
tahasanah didinga cek sebahagian ahli mufassirin di tafsiran make kalimat ai as-sihhatu tegas nama sehat berarti lamun urang ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah Gusti abdi di dunia teh hayang sehat tuh ari geus sehat mah ngeunah ja sehat teh mahal bener sehat teh mahal ari sehat mah urang pan bisa ngaji alhamdulillah bisa ka kebon bisa ka pasar bisa ka sawah bisa silaturahmi ku awak sehat jeung barang dahar ge ari awak sehat mah ngeunah ulah-ulah tengan aya deungeun sangu sanajan dahar eueuhna naon jeung uyah jeung jempling ge ngeunah beletok bae wat ngesang ya jempling digerus jeung uyah cocol awak sehat tapi jajal awak teu sehat ulah tengan naon deket ke ngaji ngaringkuk kunaon teu ngaji mulia teu sehat urang mah sehat alhamdulillah tuh jelema ngararingkuk di Serang di Sari Asih eta jelema nu ngaringkuk unggal kamar pinuh kamar hayang naon ta jelema nu ngaringkuk hayang sehat ngajual kebon ngajual sawah ngajual motor ngajual mobil just saking ku hayang-hayang nah sehat berarti sehat ieu teh mah ulah-ulah teh aya deungeun sangu komo deungeun sangu aya deungeun sangu awak sehat mah moal ngeunah moal naon pait karasana cek anakna teh geus bah gara dahar bah embung aing mah pait disiapkan ku anakna bakakang ayam aya opor ayam aya ceplok endog aya bener tak sate ayam aya bubur ayam aya geus bah gara dahar di bakakaki bakaka kampung mah embung aing mah embung teu ngeunah baik gara dahar mah seperti isuk candahani bisa salatrik kan abdi we nu katumbuhan mah embung geus bahasa embung aing mah embung ieu opor empuk resto sagala istri abdi resto empuk daging mah kana tulang-tulang embung ajeun teh empuk jeung tulang lagi aing mah pait sampai kesel anak laju hayang naon lu bener atuh aing mah embung pait ieu mah bubur mah empuk tinggal nolak doang yang geus leyur dia embung hayang naon sabenerna abah bubur embung bakal embung opor embung aing mah hayang utah bakakak tengeunah bubur tengeunah nu gering mah hayang utah ya seueul meh namanya Nuhun kurang manuhun ku Gusti Allah diberi kesehatan. Moga-moga kesehatan sing aya di urang kabehan amin. Bari daek tiasa ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insya urang sering hampurakeun sabab gedeung deui urang nyahareupan bulan suci Ramadan. Bulan anu penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala, penuh jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memeh datang bulan suci Ramadan, memeh datang tamu anu mulia. Urang jeung tatangga, jeung baraya, jeung handai tolak siring hampurakeun. Bisi aya dina hate urang aya gantar kakaitan anu tadina pernah ngomongkeun, anu tadina pernah mata delat-delit. Moga-moga siring hampurakeun, siring ikhlas ridhokeun insya dijauhkeun tina penyakit hate, dijauhkeun tina penyakit corona. Ku berkahna urang silaturahmi dina ieu kasempatan, ku agungna mulyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna
qaddu ya wajah sururi Allah ya alhamdulillah ngenahan teh nah dari make seni mahnya kula-kula apa ulah teh make qasidah make hadroh hiji teh ngaranna teh kolot amat mending marawis barayati mana mending marawis si rawis we mending marawis atuh samping ke lamun kos kitu mah aya nu kolot naon wadimor wa kabeh dia warame lamun kue aya pangkolotna kiripik bisi aya aki-aki di asongkeun kue eta tanya bah kue naon mana tah kerewek aki-aki masih ngakikeun keneh berarti kolot jasa teh kiripik setengah main masinah tah ngora biskuit aduh make seni mangeunah alhamdulillah ulah-ulah teh make marawis ulah-ulah teh make hadroh make qasidah kula mah mik tabehan peneuyeuk ke bapak-bapak kok kieu karena make seni ari make seni mah sagala-gala ge ngeunah nu matak aya paribasa hidup tanpa seni sepi ari make seni mangeunah nya ulah-ulah teh naon adan ge make seni jajal adan pamuda upamana anu adan di Masjid Leuwi seeng teu make seni abang tadi saribung gue RT teu make seni Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya shalah hayya al falah cek RT setan goblok dia aing sakikeun nyeri huntuna tewak moncor pamuduh pulang jalan jadela ngadenge soal RT keur ngamuk akibat teu make seni menang 2 minggu RT kajebakna naon atuh kasepuhanana keur jarah ka Madura pamuda haliwu disanu jadi imam ieu sering senengkeun teh aing mah teu biasa ieu geus sarua cenah geus biasa embuk aing mah genepan eta pamuda berjamaah maghrib eueuh bajol RT karang nanjang pisan tah kabeneran aya RT eta langsung ke budak pamuda kiri kanan leungeunna dicekel diangkat direjang diteundeun ka pangimaman gajulik aya naon cek RT ulah ngomong-ngomong aya naon sorangan tanggung jawab dunia akhirat ieu kasepuhan urang eueuh keur ka Madura kami nungguan supir nungguan imam eueuh imam sorangan jadi cek RT teu bisa ulah ngomong-ngomong teu bisa teh geus gerak barang tempo mun budak pamuda kaukur kumanehanana geus ge siap lah kan aing lamun salah ulah sendiri kene moal geus terus nu penting mah kami mah aya supir ieu masjid ieu driver eueuh aing geus ari kitu keur engkol maksud tah komat engkol ngomongna bisa mah bisa ngan maaf teu boga seni atuh kurang endah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin cek pamuda makmum teh amin teh gara-gara teu make seni moal ngeunah pundung RT kabur saminggu soreng kabur lain ka Jakarta ka mana ka ditu ka kasepuhan urang ka guru urang ya alhamdulillah kabaji mukmin ka ditu hayang jeung santri hayang belajar seni Quran menang saminggu balik deui jageus bisa cek tatanggana teh JRT aya keneh emang kunaon atuh lain sugan teh setuju no goblok dia setuju lanjut kumang imaman siap ya mah geus boga modal geus bisa seni tilawah barang imaman kuari geus rengkok Allahu Akbar ulah meleng hewan setik
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itunya kata RT sana. Sening tilawat bener kan? Maksud dari maka sening mah. Ya. Ngerak? Ngerak turunkeun deui. Di seni Pak, dari pelbah ngobrol mah turunkeun tong dehoan. Engke lamun pelbah ngobrol, pelbah pula ngomong mencintai, pan make eho mah tai. Tak turunkeun. Kuraya seni. Nah bedu gaya seni, nah teu make seni mah buru carekan. Tapi make seni mah tok. Batang ai paribasa hidup tanpa seni ada pakai seni, baca Quran pakai seni, maca sholawat pakai seni, marhaba pakai seni, lempang ge pakai sendal. Atuh mah teh pakai kos gitu. Kalau kan ai pakai seni mah teu karasa. Alhamdulillah. Kewari mah pan salawat ge ibu-ibu seni. Moal percaya Pak. Salawat ibu-ibu mau sampai India ada rasul. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Eta teh India urang mah moal bisa moal. Tumpas ahe Yunus korahe tumene janeja sabene bekahe. Bari ngain incu kenceng teuing apa teh merah jelong orang cek tetangga lebok ku dia teh India ari make seni mah teu karasa ngeuna. Alhamdulillah ya iya acara penutupan pengajian disenikeun ban baheula mah cukup di jero bae lain cukup di jero make seni mah pan sona nyewa. Alhamdulillah tuh sampai cep kaki 3 pan kaluhur meja ini barang make seni ya. Seperti rajaban baheula mamun rajaban cukup di jero masjid. Rajaban pas 27 bulan Rajab teh baca kitab Dardir, baca kitab Kisatul Miraj ti sore sampai ka subuh. Jamaahna ge moal loba moal paling 12-an paling kapeuting we jam 11 jam 12 paeh opat. Nya artianana hararees gitu. Kadang-kadang balik aya alasan teh ya. Ari dikirkeun mah peneuseuh loba awewe aya ibu-ibu aya kana orok-orok ngilu tuh bari nyusu mah gua jangan ngageunya orok teh. Leuwih kencang nyusuna ge. Alhamdulillah geus urang meminta Gusti Allah muga-muga urang sih ditetepkeun iman Islam urang kabehan. Amin. Minta ikhlas ridho. Guru urang doakeun muga-muga sing panjang umurna sing dipasihan kasehatan babari milik rizkina. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin tadzakur jirani bi salami majazada an jarami muqlatim bidami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir kamana jalan ka Jogja ka ditu ka Paliwetan, kamana jalan ka surga ka ditu ka pangajian. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
Indung-indung kepala lindung aki-aki ngala belut kaduhung abdi kaduhung boga salaki ge burut ya Rabbi bil aih babanjaran ngala belut kaciguha paeh ge teu panasaran sebuah gelut jeung mitoha ya Rabbi bil kaditu kapalihwetan kadieu kapanggilingan minantu nurada edan mitoha ditampilingan ya Rabbi bil karees kembang nangora jambu batu dayuh kolot ari hees jeung nu ngora lebah nyatu jeung nu kolot ya Rabbi kini-kini dina jubleg baju beureum dipoekeun nini rada geblek rek dibeuleum teu daekeun ya Rabbi anggeus rasa kieu nini molotot ka kula goblok teh kieu ngalujak ka dia. Mudah-mudahan urang kabehan sing dihujanan ku hujan rahmatna Allah amin sajaba dihujanan ku hujan rahmatna Allah moga-moga urang kabehan sing dihujanan ku hujan rahmatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Kangjeng Nabi diutus ka alam dunia tujuan keur rahmatan sadaya alam insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.